Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palingan da setengah 11 Nemalan juga mengajak HS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira terido mantau sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot yang izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah, muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing ngajadikeun cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungan tena urang sadar urang salaku manusia tungkul tempat takaluluputan tanggah tempat takalelepatan sakapeung janji ayeuna sok poho dina poe isuka. Para asatidah, kori-koriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai, miwa santri, hormatin simkuring, guruanin, bikin simkuring. Ais pangampi, pupuhu lembur, bapak kades, kadus, RW, RT, BPD, lebih tur LPMD, nuran cage, kana gawe, dititah tihara rese, sanajan teka bagi duit PBB, ejen BLT. Ibu bapak sadaya nulenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua ulah deuk ngabeda-beda. Ieu teh judulna teh pangajian. Tah ari sabenerna pengajian hayang naon. Cek bibir mah hayang ilmu ngan cek hate mah hayang lalajo urang. Lamun ibu bener pengajian hayang boga ilmu ieu teh Garut, di Garut teh loba pasantren, loba ustad, loba kiai, kobong naker santri loba. Pasti ibu teh geus baroga ilmu ngan kade ulah apal ku ilmuna tapi teu nyaho cara gawe dina ilmu. Kabeh oge baraga ilmu mangan kadang-kadang sok poho kumaha cara migawe eta ilmu, maka loba keneh jelema baroga ilmu tapi sombong ku ilmuna berarti ilmu teh cocok jeung dirina. Weh. Da ari ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah kudu jadi cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tah kanyataan mah urang baroga ilmu nah hirup poek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi nah ditoong tina kiceupna mah da kiceup bareuki hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi nah tatangga lapar diantep, yatim diantep, miskin diantep, jompo teu boga imah ge ti baheula nepi ka ayeuna diarantep. Sakapeung mah jeung kuring teh osok era, ibu ge kudu era, arapal jeung dulur teh kudu akur jeung tatangga teh tong pasea wa'tasimu bihablillahi jami'a. Eta teh dalil nyerek pasea, tapi nah ustad ge sok parasea. Berarti lamun nu kitu lain urang teu boga ilmu, nu leungit teh cahaya tina eta ilmu. Ribuan kitab kabaca, Quran katalar, hadis kaaji, punten tanya natong nanya batur, tanya awak sorangan Quran kabaca, hadis kaaji, ribuan kitab sapinah jurumiyah sulam topek tijan matek mani bayan balago jeung sagala rupa katalar, tanya hate ngewa kabatur geuleuh kabatur jid kabatur panguduhkeun ayat nu mana kudu ngewa ka sasama dina hirupna. Aduh, kenah. Matak nu ngaran ilmu nu robah lain tiungna, nu ngaran ilmu nu kudu robah lain bajuna, ku ilmu teh kudu robah eusi hatena. Bajuna ngaguyupuk, tiungna ngangsar kana gosip bareuki keneh. Berarti nu robah teh ukur tiung jeung baju, nah hate teh robah-robah. Matak nu ngaran hakikat kahirupan teh lain bajuna, lain bentukna, lain wujudna. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah moal dek nempo dedek pangadeg wujud jeung bentuk tapi Allah dek noong jeung nilai qulubikum hate-hate aranjeun leuwih hade hina luarna mulia jerona katimbang mulia luarna tapi hina di jerona. Lain wel pan ibu nu kitu teh. Pan ieu ge baju nama baju bara rodas heuh luarna hatena mah boa geundek ngaleuk-leuk.
Matak lamun baju saragam tiung saragam pun tengaruh baju saragam tiung saragam tanpa hate nu saragam matak tiung saragam baju saragam kudu nembongkeun hate nu saragam. Matak dina agama datang teh lain ngalusan baju lain ngalusan awak tah agama mangalusan eusi hate. Sanajan orang cicing di masjid ai masjid teh tempat suci ari asupna mawa hate kotor mah bubar ti masjid ye ngocobrot ngomongkeun batur. Tapi ka bubar ti masjid teh ngomongkeun nu gigireun bener aing deket jeung nu genut kuat bau kelek gitu. Ada nu diungahan tempat suci ari hate kotor anger sanajan ungah ke tempat suci mawa hate kotor anger jadi kotor Pak. Matak hakikat nu ngaran hirup lain tempat anu sucina tah sucikeun mah eusi batin nu sabenerna. Hade kaharti jiga na matak ungeuk oge tah. Rambut gondrong bukan pembohong alus we. Rambut gondrong bukan pembohong alus dihina batur difitnah batur dicaci batur tahan dirina tahan. Rambut gondrong bukan pembohong si horeng gondrong nate ngarah dihina kenutupan kemuliaan daripada dijas anu mahal didasi anu mahal sapatu mahal jabatan luhur ternyata triliunan dilebok bangsat mah bangsat we atuh. Sadio atuh. Matak al ilmu nur ilmu teh kudu jadi cahaya. Matak ilmu caricing hijina jasad dua na hate tiluna rasa opat na wujud. Berat Pak lamun dibawa ilmu nepi ka dinya hijina jasad dua na hate tiluna rasa opat na wujud. Dina jasad tempatna dina sirah. Ngarapalkeun Quran ngarapalkeun hadis katempo ahlah Quran jeung hadisna. Ngarapalkeun Quran jeung ngarapalkeun hadis katempo teu ahlah Quran jeung hadisna berarti ilmu karek samet sirah jeung bibirna beja di beja-beja dipigawe mah acan naon beda jeung budak SD. Budak SD lalajoan mun ditanya 50 tambah 50 100 boga henteu duitna. Urang teh ngapalkeun dalil infak ngapalkeun dalil sedekah ngapalkeun dalil tahajud pertanyaan anak iraha sedekahna iraha infakna iraha tahajudna berarti ilmu karek samet apal dina sirahna can katempo pagaweanana. Well aduh ngajedudnya sedil atuh dah tuh apan cek dina sirah jeung cek dina bibir ngaromong mah subhanallah kabeh oge. Pan subhanallah teh maha suci Gusti Allah nu diomongkeun maha suci Gusti Allah tembongkeun atuh kasucian hate daerah ari bibir subhanallah ari hate kotor dipukut berarti teu nyambung antara bibir jeung hate. Subhanallah cek bibirna maha suci Gusti Allah ari hate kotor wae batur nyen gedong nyeri hulu. Batur meuli kongkorong manehna ge sarua meuli nu batur bisa dijual nu manehna henteu nah kongkorong laja ada ladang COD. Berarti subhanallah teh karek alus na bibirna karek alus na sirahna geuning can alus eusi hatena. Ari ngaromong alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah tapi sifat asa kapuji dipebanda wae. Pan sadaya puji teh kabeh puji anu Allah berarti urang teu boga hapikeun dipuji tapi naha urang asa kapuji wae. Deuk tahajud nyeun status OTW tahajud. Bubar tahajud ditanya batur kunaon jiga nutur tahajud teu eureun-eureun eta alhamdulillah kuat teu kapigawe eta. Kadua nu ngaran alhamdulillah teh alat keur syukur. Boga imah alhamdulillah, boga sawah alhamdulillah, harta boga alhamdulillah, duit aya alhamdulillah, salaki gawe alhamdulillah, budak kasakolakeun alhamdulillah. Ku alhamdulillah jelema kudu sadar urang teh jelema beunghar ngaran jelema beunghar kudu mere lain hayang dibere tapi naha kanyataan jelema beunghar hayang beel teh. Tuh, kalau lah propan eta teh nu keprotan nu can kabere teh. Jadi geuning alhamdulillah dibawa kana gawe geuning urang teh karek capetang dina nyarita karek apal dina sirah mana gawena. Sedengkeun cek Nabi imali gawe kahartos. Kalau baheula teu apaleun dalil infak teu apaleun dalil sedekah tapi saban panen silih raosan jeung tatangana eta infakna dipigawe tanya dalilna apal dalil infak teu nyahoeun Pak tapi nah geus infak poe ayeuna dalil infak diapalkeun tapi nah yatim diantep miskin diantep dijompo diantep berarti karek apal dalilna can mampu migawe nu sabenerna. Wow ku ceramah kieu saha nu teu kajetot teh bodoh bener. Kadua ilmu teh kudu cicing dina hate lamun ilmu cicing na hate era disebut batur era dihargaan batur era disanjung batur matakna gerhana ge bieu disebut al mukarram era apa
nama kejeng era Al Mukarram nana gerhana manya Al Mukarram salat subuh kaburangan. Jadi geuning eta mah sesebutan, disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan tong lege. Justru berat jeung era kudu nempokeun pagawean nu sabenerna. Ari ustad kiai ajengan ulama warasatul anbiya, pewaris nabi. Ayo nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud, garasok ngaceung aya ustad nu baru cokor ladang tahajud. Lamun di dieu aya ustad anu baru sampeana da lain tahajud eta mah asam urat. Mangga emutan. Ternyata urang teh lege ku disebut dibuktikan mah cantang tuh. Bener. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat jadi pejabat karena ayana rakyat. Eureun nyoblos rakyat jadi pejabat mah. Nya berarti jara di pejabat teh kuleungeun leungeun rakyat. Mata jara di pejabat teh tong api-api poho ka rakyat atuh. Mata rakyat lain kudu ngahargaan pejabat, tapi pejabat kudu ngahargaan rakyat. Moal jadi cucungit pejabat tanpa dicoblos ku rakyat. Rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti. Rakyat teu butuh wacos nu penting mah aya buktos. Ulah demi rakyat nu penting mah waduk wungkul. Peribahasa insya Allah lamun jadi rakyat sejahtera. Rakyat nu mana nu sejahtera? Loba keneh rakyat anu magrib ke kota tenganengan biasa letter. Maraneh hamar dahan lagi di rumah makan anu mahal serba ngeunah serba alus, tapi rakyat mah jonge jotang babadotan pucuk sintrong leunca jeung takokak. Lamun pidato di alus-alus, manehna mah batuk saeutik berobat ke Singapura. Coba rakyat boga BPJS ge loba ditolak ku rumah sakit, paribasa eueuh ruangan. Nah ka mana atuh ruangan pere nu sangsara nu datangna eueuh hargaan? Di mana letak pejabat nu sabenerna? Mata hirup tong sararomong ku disebut batur, samemeh disebut Allah. Kabeh ge sepakat hareupeun Allah mah almarhum. Eueuh ustad eueuh kiai angare almarhum. Sugana gerhana datang gitu, man buka abdi mah ustad mau tadi dagor apa? Mata ulah lege ku disebut pak biasa ya tuh be aja. Mata hakikat manusia teh geuning pinter dipinterkeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, hade dihadekeun, tong diaku ku urang da kabeh ge tanpa Allah urang moal jadi. Nana gerhana capetang dicapetangkeun cabut capetangna moal bisa naon-naon komo geus tunuk ieu. Oh pan sapoe teh opat atuh. Aing ngaran-ngaran opat ceuk ibu teh aduh untung atunya amplop lagi opat. Tong kanu kitu wae lumpat teh. Sapoe ieu kuring ngalebetan opat jadwal ceuk ibu untung tah ceuk kuring mah rugi Pak. Palebah mana rugi jadwal ka hiji tetuang sabab ngahargaan jadwal kadua, nu kadua tetuang rusuh ngajadwal ka tilu, nu tilu ge jutanya ke urang ditu tetuang da rusuh ngajadwalkeun nu ka opat. Di dieu ge kan peletuk langsung tita ceramah lain tita dahar. Ngan ari penceramah da jarang dahar di nu hajat. Nah, lamun di dahar di dieu atuh mawa mana bawaeun balik atuh. Maka bapak jeung ibu ulah nganggap kuring meunang anugerah. Payu ceramah bengkadi tu bengkadi hampura Pak lain anugerah, justru itu adalah musibah. Muncul kasombongan ti awak kuring asa aing pang payuna musibah eta terjadi. Tapi aja hirup teh kudu riweuh. Ieu mah kuring mah keur ngajalankeun takdir we, da bodoh mah leuwih ti bodoh, anu teu bodoh-bodoh acan. Nah atuh payuna ceramah heuh eta mah Allah we nakdirkeun. Lalu cek bapak, oh nya jelema teh bodoh tapi payu atuh naha maneh pinter teu payu. Harga sok. Lamun jelema nyebut bodoh ka kuring, heuh nya si eta bodoh tapi payu. Heuh naha maneh pinter teu payu. Urusan payu jeung teu lain urusan Pak, tapi urusan eusi hate. Da Allah teh nyimpen perkara moal dibikeun ka jelema nu boga panyakit hate. Beunghar dituna di jelema nu gering hatena, beunghar ngadon sombong, tapi jelema beunghar alus hatena bakal nulung anu butuh, nalang anu susah, yatim katulung, miskin kabantu. Sabab kabeungharan cicing di jelema nu alus hate. Ilmu cicing di jelema nu kotor hate, beuki loba ilmu, beuki sombong. Asa aing pang bisana, asa aing pang alusna, asa aing pang sampurna, asa aing pang benerna, mata kala jawa ilmu batur, jeung aing ge meunang aing kitu. Boloho kitu peta teh nya ilmu mawa kana kasombongan hirup. Geunah bae ceramah loba nu unggah teh demi Allah. Teuing kunaon tah? Oh, kudu masak. Keun bae atuh. Dari jelema mah jiga botol ieu Ibu. Teh teh ngaranna teh larutan cak kaki 3 hargana 7.000.
botol eta cairna cai eta beli ku ibu 7.000 kurang robah piceun cairna ganti ku madu botolna nu ieu bakal mahal Pak. Ternyata manusia teh lain cangkang nu kudu alus tah eusi tina eta cangkang kartos lain gedong anu sigrong nu alus mah tapi loba nu nganyang gedong nu nganyang da jelema lain teu kabita ku gedongna ngan eta nu geblek gedong hasil pamatu sangsara imana butut bari ku bilik molomo ongkoh rabeng jelema nganyang kunaon da teu kabita ku imana tapi kabita ku someah dareh alus budi hade basana saban jelema ngalibat ditanya ka mana bade ka lebak ka dieu heula katen emak teh geus ngagoreng sampeu ieu urang balak kecerakan di buruan emak loba jelema ngaleut ngeukeun ngabandalut ngemat-ngemat catang pinang padahal si itu sangsara kunaon loba nu nganyang marah mai beungeutna coba anu beunghar mu nganyang karek deuk datang oge anjing helder senagog matak di jelema ditangtukeun lain ku harta lain ku banda lain ku ilmu lain ku pangkat tah ku hate nu hade bener sadio atuh da lain ieu agama teh ngarobah baju jadi rarobah ari hate teu robah asal lieur lamun agama ngarobah baju hampura pengajian teh berat Senin kudu bodas pan nganyuk bodas kabeh Salasa hejo kabeh Robo burung nganyuk burung kabeh Kemis ungu kabeh cek salaki teh eureun mah ngaji teh jangan kana hulu haben meulian baju tah sebenarnya ladang ngaji tina ilmu punten nu kudu robah lain tiung jeung bajuna tah robah eusi hatena well teh kitu we ngaran ngaji mah nu teu kabahas ku batur kan ungeuk sararea ari ngomong cinta nabi cinta ari yatim diantep miskin diantep nu susah diantep nu kalaparan diantep nabi saha teh Dalamun bener urang cinta ka nabi mah toong nabi yatim tara diantep nu miskin teu oleh ditulung nu teu boga imah dipanggieunkeun runtuh imahna dibantuan ku para sahabat tah urang cinta nabi pigawe eta imah aing ngomong cinta nabi yatim diantep miskin diantep nabi nu mana nu pika cinta da teu ngajarkeun kitu aduh tombo sepuh ungeuk nu kat hade sadia atuh da yuk urang nepi kana akar hirup teh urang nepi kana akar sabab umat Islam teh dibere modal 5 hiji ngaranna kitab suci 2 tempat suci 3 tanah suci 4 susuci 5 bulan suci kitab suci nu suci kitab ari urang geus maca eta kitab jadi suci teu matak loba keneh jelema lekoh maca Qur'an tapi lekoh ngaledek baturna berarti Qur'an nu suci awakna mah angar we kotor jeung kotor lain wel pan ibu nu kitu teh kitab suci nu suci adalah kitab geuning urang geus maca eta kitab teu suci Pak paingan umat Islam kudu tuluy maca kitab suci ngarah nyucikeun eusi hate matak jelema teh ulah eureun maca kitab ngarah bersih hate ku eta kitab ieu mah kitab dibaca ngoran kitab suci ari hate kotor wae atuh teu suci gitu lur lekoh maca Qur'ana alus makhrajul hurufna hade haleuangna ngan jeung tatangga pas ya jeung dulur teu akur boga harta pedit Qur'an nu mana nu nitah kitu oh ya jelema di ditu naon oi he ka dieu tuh oi well cenah oi bari dinu poek da teu kaciri banget oi tuh kitab suci nu suci adalah kitab urangna macan cicing dina kasucian maka Allah nyiptakeun kitab suci teh ngara manusia caricing dina kasucian ku eta kitab bulan suci nu suci adalah bulan kamari bulan puasa nahan lapar jeung dahaga remeh dina bibir da teu wani ngaleg-leg atuh samemeh adzan magrib matak filosofi jelema nu puasa remeh wae teu wani asup saremeh komo loba tapi naha poe ayeuna loba keneh jelema aya remeh teu di dahar ari triliunan dihakan si pejabat tara puasa ya kitu patata saremeh teu wani asup lieu sieun batal tina puasa saremeh teu asup tapi naha triliunan duit negara dibangsat pokona mah ceramah kieu mah antara diulem deui jeung henteu paduli teuing da payu teu hayang teu payu teu hayang hirup patong lempang dina kahayang tong cicing dina sifat embung teu hayang teu embung kumaha kodratna be aja jelema hayang payu jelema hayang ai takdirna teu jadi pan jadi gelo di Cisarua
Pan loba nu gelo di Cisarua habeun we saja cebles 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 cebles. Ai kuring nanya cinta Pak Dokter kunaon si eta jadi edan beak harta beak bana ditejeh ku pemajikan pake nyalon dewan tuluy ai rakyat ayeuna bantuan dicapluk aya nu dicoblos si komeng. Kunaon si eta jadi gelo di Cisarua melaan kahaya. Mata kirupa tong lempang dina hayang tong cicing dina embung saujratna we mangga Gusti kumaha salih. Nyanana gerhana hayang jadi penceramah teu pati. Kumaha teu lamun dijadikeun wios we cirina Allah percaya. Padahal bajuna kieu kopiah henteu sorban henteu gamis henteu ai ceuk Allah kudu jadi penceramah mah jadi. Tah ayeuna sok urang dieu tah aya Pak RW udeng sing badag gamis sing ngasar tasbih ceklan da moal aya nu ngulem. Nu aya ge ceuk wargana aduh Pak RW anyar tobat. Sabab takdir lain ayana baju, takdir lain ayana kopiah, tapi takdir mah kun fayakun. Tetap pak hak prerogatif Allah keur nangtukeun saha wae nu dikehendaki kudu jadi, maka jadi. Bener? Matakna negarana teh keur lempang dina takdirna. Teu kudu riweuh biasa. Kudu ustad lempang dada dikahareupkeun jiga bisul bunyeur teh. Teu kudu riweuh. Ya. Matak nu ngaran hirup mah patokanna teh di dinya. Batur beunghar tong laju beungharna tapi aya nilai hate perjuangan tina eusi hatena. Naon perjuangan eusi hatena? Boro-boro beunghar keur sangsara wae daek nulung batur. Percayaeun Allah teh si eta mah euy sangsara dibere sangsara wae badaek nulung batur komo dibere beunghar. Tuh loba jelema jadi beunghar lantaran resep nulungan batur. Ieu mah keur sangsara pedit komo beunghar moal teu ngaleyak batur. Keur bodo wae panati ka batur teh paribasa neraka we. Bodoh wae ngahina batur, bodoh wae ngarendahkeun batur, komo pinter pak, moal teu mitnah batur. Mata kapinteran teh punten ku Allah dititipkeun teh keur jalma anu dipercaya ku Allah. Saha eta? Jelema qalbun salimun anu ngulik-ngulik eusi hate cicing dina kabersihan. Ai sapanjang teu bersih hate mah kajian Quran katalar anger ngaledek batur. Kasindirannya paduli teuing. Bulan suci, nu suci adalah bulan. Geuning urang mah kamari geus puasa teh can suci-suci. Malahan mah Idul Fitri ge kotor deui, kongkorong papanjang-panjang, gulang pabeloba-loba, gigidug pan nyamber teh hayu bisi kaberangan ka lapang. Caritana teh geus bulan suci, nah haria dikukut. Kongkorong teh nepi ka handap geuning sakieu, cepret foto alhamdulillah 40 gram dari suami. Aing menikah. Ini kabang jetrep foto duit makejeng di dieu rezeki anak saleh teh nyaha datang ka imah tinggal keresekna ku bangsat puas aing mah cing agama teh datangkeun tong nempokeun kongkorong ka jalma nu teu make tong ngomongkeun imah ka jalma nu can boga imah tong nyaritakeun sawah ka jalma nu eueuh kagableg naha harta lain dipake alat mah panas batur tapi harta kudu dipake nulungan batu weh itu atuh hirup keheul ya naik deui panunggaran kahirupan teh urang teh ikro kudu maca keresok baca awak ibu baca awak ibu teh pan mintin tina saripati taneuh toong we taneuh diidek dileyak digeuleuhan dikeueuhan dirujitan dicuaan aya taneuh dendam teu halodo 2 tahun nolol hujan sapoe jukut hejo tutut hirup nu tani seuri padahal halodona 2 tahun hujan nangan sapoe tapi taneuh teu dendam. Matak manusia mintin tina saripati taneuh lamun manusia osok dendaman jigana taneuh sengketa. Komo jelema haseum beungeut mah jigana taneuh kuburan mah. Mintin Pak. Tina saripati taneuh lalajoan we tina taneuh. Allah nyiptakeun dina awak ibu nar, ai nar teh aya seuneu, amarah ngaranna. Tah neraka di akhirat teh di dunia ge terjadi. Neraka di ditu Allah nyieun, di dunia mah urang nu nyieun. Naon neraka panas? Saha nu panas? Kapanasan diri ku milik batur, karerab harta, karerab diri ku harta batur. Nu akhirna salemur tapi pi omongeun panas hate lalajo rezekina batur. Neraka nu kitu patut. Da ieu ge hajat aya diseungeurepan ku jelema nu kotor hate mah anger Pak, hayang teh da bubar pangaosanana kitu. Hayang teh ustad datang hayang teh gede hujan ngarah teh tulus berenya kotor hate teh bebeakan teuing teuing
Da ari wel-wel teu katempo beungeutna mah lieur atuh urang lagi ah. Tuh. Yuk orang pikir-pikir bolak-balik, orang papai rasa-rasa pan ikro. Bismillahirrahmanirrahim khalaq ikro geura baca. Maca naon Gusti? Bismillahirrahmanirrahim khalaq kalian nyebut asma kami khalaq naon perkara nu dijadikeun ku kami. Geuning maca teh kudu make asma Allah. Ieu mah maca make nafsu, matak geus maca sombong ku macana, Pak. Coba maca ku asma Allah, ieu dunya menang nyieun Allah, geura baca ku ibu ku asma Allah, nyaahan, asihan, dedehan, dunya moal mungkin terjadi perang, dunya moal mungkin papasehaan, dunya moal mungkin ruksak, lamun jelema silipika nyaah, silipika walas, silipika asih cicing di alam dunya, ai walas asih asma saha, asma Allah mana Rahman Rahim, maha walas maha asih, manusia cicing di dunya, pek cicingan sifat Allah, nyaahan, asihan jeung dedehan, aman dunya. Aing meni aral. Ya. Allah boga sifat alatif, alatif teh maha lembut, caricing di dunia teh ku lembut hate lain ku kerang wae atuh. Lembut hate teh baraca pan di masjid ya latif ya latif ya latif ya latif. Cinta naon artina maha lembut. Penta kana bogana uduni astajib lakum. Cek Allah teh geura penta ka kami ku kami diijabah. Menta naon ya latif wahai Allah nu maha lembut, lembutkeun hate urang. Nah ngarah teu kotor wae, ngarah teu beupleng wae, ngarah teu carekeun wae tanpa diizinan ku nu bogana moal mungkin urang bisa ngarobah hate sorangan. Uduni astajib lakum pan eta aya teh darenge sia teh. Da ieu mah rumah sak diri bisa ngebersihkeun awak sorangan, rumah sak diri bisa nyucikeun awak sorangan, moal mampu Pak. Nabi Adam wae eleh ku iblis, komo urang anakna. Mata uduni astajib lakum, penta anu bogana. Ya Latif wahai Allah nu maha lembut, lembutkeun manah abdi gitu. Ya mah da ya Latif karek samet wiridan, ya Latif. Datang ka imah salagi sare duit eueuh budak ngamuk. Da eta geblek salaki teh molor wae bagong teh eta ya Latif. Kuat teka deule dina awakna ya Latif teh. Ya, kaharti. Al-Ghafar, Allah teh Al-Ghafar, Al-Ghafar teh Maha Pengampun. Matak sabejat-bejatna batur, sagoreng-gorengna batur 50 tahun si eta maksiat. Isuk deuk maot nyurucut cai panon. Nah, menyesal ku kamaksiatan Gusti, abdi teh tobat. Sok keung abdi maot poe eno. Curik lolongseran paka Allah bebeja tobat. Ya Allah moal sakali-kali deui. Maot teh isukan sakecelak cimata leuwih dicintai Allah. Nah, bisa mupus 50 tahun dorakana katimbang jelema salat 50 tahun, soleh 50 tahun deuk maot. Sombong, kasombongan meyakeun pahala nu 50 tahun. Matak tong sok monis naraka ka batur, lag-lag taku sorangan neraka. Weh. Buat reuwas. Si itu weh. Korban TikTok teh nu kitu tah. Tong keung ku dosa, Pak. Batur dosana gede, bapak dosa gede, kuring dosa gede, tong keung. Nah, aya nu leuwih gede tibatan dosa, panghampura Allah leuwih gede. Tah lamun hampura manusia leutik. Ibu boga mantan, aya geus ngahampura nepi ka ayeuna, panggih di jalan ge sirada gelo kitu. Urang nu goreng hate urang, nu teu ecereug mah urang, nu teu baleg mah. Bener? Arojak, Allah teh maha pemberi. Lamun bener arojak Allah maha pemberi, pan sidik nu teu salat di rizkian, nu teu ibadah di rizkian, nu goreng hate. Arojak, da Allah mah maha pemberi, pan urang mah barang bere teh pilihan. Nu sok ka masjid gering, ngabring ti masjid teh dan nu sok ka masjid. Nu tara ka masjid setengah modar diantep. Ah, udah teka tempo tuh. Oh, ini itu jelema nya. Oh, bener. Ar-Razzaq maha pemberi. Naon maksudna maha pemberi? Allah teh pangeran urang teh hamba Allah. Lamun urang hamba Allah dek nuturkeun saha Pak? Da urang hamba Allah pasti nuturkeun Allah. Ieu mah aing ngaku hamba Allah dituturkeun si Korun peditna teh. Atuh jadi hamba si Korun lamun kitu. Aing nu disebutkeun hamba Allah dek nuturkeun Allah, tapi naha sombong nu dituturkeun lagi Firaun. Ternyata nu ngaran hirup teh loba kalangsulang suku nafsu, loba cicing dina amarah nu rongkah, akhirna teu kapanggih diri urang nu sabenerna. Man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Mun jalma wawuh kana dirina, maka wawuh ka pangerana. Sing wawuh diri urang teh saha? Manusa.
Ari ngaran manusia mah cek urang Garut, mana nusia, manusia, mana nusia. Tah mana nu urang? Nu urang mah ngahambakeun diri ka Gusti Allah, ngaran-ngaran hamba Allah ngahambakeun diri ka Gusti Allah, niron sifat Allah, ngagugu ka hayang Allah, nampi kaputusan Allah. Tuh. Narima we ibu, awak ibu geus kitu, heuh tampa we tong dirobah. Ieu mah halis geus alus, kerok, ganti ku patlot atuh balik ti dieu teh pasea jeung salaki da leungit hiji atuh. Bulu panon geus alus ku Allah diciptakeun, pan teu puas nyieun bulu panon palsu meuli 400.000 eluk-eluk kaluhur, pan ai bulu panon asli mah nempo urang gitu. Wah, bengras. Ieu nana gerhana teh da asli. Coba nu palsu kuat jiga nu berat kiceup, kiceup. Balik teh dieu mora motor gelebug angin badag, bulu panon palsu pan nilep duanana teh kusruk kana solokan. Kakara ya Allah, lain Allah, bududut bulu panon. Awak montok badag bae da Allah nu nyiptakeun, moal mampu jelema nyiptakeun Allah nu nyiptakeun. Matak aya geuning katerangan jelema nu ngahina makhluk Allah sarua jeung ngahina nu ngadamel. Awak genut bae. Ieu mah awak genut dipoto teh nyengeyeng kita. Cing teh kunaon ibu dipoto nyengeyeng jempe ngarah ka tempo langsing, eta teh penipu. Aya dina foto langsing diajak panggih kuat jiga dreum aspal. Tarimakeun genut-genut ge pamere Allah. Ieu mah belenyong ke kantor desa senam 2 tahun. Nah cing teh bu make senam hayang langsing, eta senam 2 tahun lain langsing kalah kebeuki meber. Nah da beres senam teh goyobod, comro, misro, liliwetan ongko kalah kebeuki tohaga awakna teh Pak. Matak geus manusia mah dititah salat, ai salat teh ngangkat leungeun. Allahu Akbar, jelema nu geus ngangkat leungeunna sumerah dirina mangga Gusti kumaha salira bae. Urang mah ukur ikhtiar, hasil mah mangga we kumaha anjeun. Allahu Akbar teh masrahkeun sabeulegeunjeunna hirup ka Gusti. Tahu? Lain Allah teh dituding wae ieu. Da urang mah nuding Allah teh ku pinterna. Jadi randa ngora-ngora takdir Allah. Lain takdir Allah, ibu goreng adat. Da cacak-cacak alus maka salaki amis budi someah dareh deh hade basa dibere saeutik nganuhunkeun bere gede komo ngaladenan salaki teu boleh biheung cerai. Da ieu mah salaki sare molor wae atuh bagong. Rek ngeunah kumaha lalaki disebut bagong. Untung salakina pinter naon maneh nyebut bagong berarti sapeuting aing hees jeung bikangna. Kumaha ceuk anak mamah bagong bapak bagong ari abdi heuh anak begu sajang. Rag-rag talak rumah tangga hancur nu dituding Gusti Allah asa teu adil Pak. Kalakuan gorengna urang tapi naha diserenkeun ka Gusti Allah. Atau kudu kumaha tah kira-kira? Lain kudu kitu lamun ibu amak ka salaki, lain kudu bogang bagong. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub, hate bakal jongjon lamun hate ngait jeung pangeran, amak nyedak tanaga mindek, bijil bibir mah wirid lain kudu ka mana karep. Amak ka salaki tagogeun subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ngamak salaki moal ngadon astagfirullahaladzim. Ya. Sok ala bidzikrillahi tatmainul qulub, hate jelema nu dikir teh anu matak bisa ngabunuh nafsu hayeurna hate jadi jongjon. Dek jongjon kumaha ku dikir teh bisa maehan nafsu. Gerasa engke mun pasea subhanallah alhamdulillah tak kumaha ceuk itu al-fatihah. Moal pasea dalam kitu. Gerasa pikir bulak-balik tong sagala dituding atuh Allah teh aduh eta maha rahman maha welas maha asih kuat leungit. Ya. Jadi hamba Allah mah teu boleh narima batur beunghar heukeun bae batur nu beunghar urang nu sangsara bae urang nu sangsara takdir batur beunghar halangan ku urang ngadon urang capek geus tong halangan takdir batur. Nana gerhana sanajan kieu ku Allah ditakdirkeun jadi penceramah sok halangan ku bapak ngadon pondok umur bapak. Hiji jalma kudu jadi kades sanajan bodoh keukeuh wae ceuk Allah kudu jadi Pak. Halangan ku bapak teu meunang jadi kades ngadon bapak anu rungsing. Matak tong sok ngahalangan takdir batur mending ulik mah takdir sorangan kuring nana gerhana 40 tahun canikah tong diomong-omong takdirna sedih euy.
Da banget sakieu mah teu goreng, duit loba, terkenal, tapi nah kana jodoh hese nya. Tukang soan pennya duit teu pati. Atuh rarai pas-pasan tapi payu. Takdirna. Matak bu guru mah ulah dikira di dia aya mutiara, lain ibu lain bapak mutiara. Tuh tukang soan mutiara. Pang capek-capena ngayakeun acara ieu tukang son, mangul eta tukang son, menerkeun mixer tukang son, ngajerit saeutik nu dikomplain tukang son. Ustad mah datang ceramah tapi nah ending akhir tukang son jadi nyeri. Nah bayaran mah gede ustad ketimbang tukang son. Amak tukang son teu dalamun amak di pareuman. Lempeng we. Bayaran kuring leutik, bae we cenah urang mah nampa. Bayaran ustad gede, heukeun bae we takdirna. Tuh nu bersih hate mah tukang son. Kalau mun tukang son kotor hate bener ieu omonganana manehna gede aing leutik bari aing nu pangripuna berarti panas. Talamun panas urang tuker atuh tugas. Tukang son pek ceramah abdi nungguan son. Insyaallah duana lagi hancur, son ngabeledug di coko abdi. Nu ceramah butut moal teh assalam. Atuh jamaah mantog beta teh. Matak jelema tong sirik ku takdir batur, gerak cicing dina takdir masing. Genah hirup lamun kitu ngahargaan batur ku takdirna. Aduh. Geuleuh atuh da. Matak bismillah teh sing tararamat maca bismillah teh atuh. Bi ku kudrat Allah, bi ku izin Allah, bi ku keagungan Allah, bi ku pangawasa Allah. Geuning sagala ge ku anjeunna lain ku urang. Kuring kudu telat jam 10:30 datang ka dieu, lain ku kuring, lain ku ibu. Takdir Allah kudu datang we ya. Atuh ibu ayeuna aya nu balik paduli tong diomongkeun takdirna we hayangeun hees. Tuh kudu riweuh. Mama kijeng riweuh sagala. Ibu dek ini piknik. Takdir Allah mah beda. Ibu rek ilit piknik. Cek saha eta piknik? Cek ibu. Mayar 1 juta, mayar. Palebah dek ini tiku sawed. Kubra karena jojodog irung nepi ka nyengsol. Ini ke rumah sakit, mayar 2 juta. Cicing we ibu teh. Kumaha ngomong cek ibu? Teung-teungeun Allah teu ngarti-ngarti gitu. Make Allah nyebutkeun teu ngarti-ngarti. Nah, jeung teh ibu nyebutkeun Allah teu ngarti, teu apaleun kana hate sidik hayang piknik der ngadon di rumah sakit. Ibu teu sadar aya hikmah di balik eta, ngajentul cicing di rumah sakit, lalajo TV aya berita bus dari Garut. Dikusruk kana solokan maot jeung supir-supirna. Ternyata cek ibu, alhamdulillah untung ka rumah sakit. Matak hampura apa? Urang tong wakanangtukeun perkara kana rencana Allah, hirup tong sotoy tong sak nyanyawa. Ieu nyanyawanan, hayang beunghar, sok datang ke Abah, geuning Abah ge hese dahar. Ibarat pemuda di dieu nanyakeun jodoh ka uing, tong nanyakeun ka uing, urang ge hese atuh. Pak Ustad punten pangdoakeun kumaha carana abdi teh supaya menang jodoh, tonyok ku aing. Sarua jeung nyiniran eta mah. Ibu meuli tiung ka tempat tiung alus, meuli tiung ka tempat gula nya moal meunang atuh. Mata hirupat tong sok sotoy karena perkara batu. Cenah jumaah jeung jumaah alus cai jeung cai. Jumaah jeung rebo alus naha jumaah cai rebo daun. Naha ngarah babari jadi dipelakeun pan usum hujan banjir we kabeh. Tong nakdirkeun ku eta, tong nangtukeun ku eta. Lamun jodoh alus cek wedal nu paling paur Salasa jeung Salasa. Salasa seuneu kawin jeung seuneu. Aduh, palebah pasea moal teu masjid diduruk atuh. Geus moal cereg lamun takdir ditangtukeun ku eta. Jumaah jeung jumaah, cai jeung cai, palebah teu dahar teh jebleh duanan atuh paeh keur jebleh. Lain ku eta, balik kun payakun Allah nu boga iwal teh jelema anu eusina ngewa, rujit, cua moal bisa narima takdir batur. Matak akhirna teh eah-eahan. Asli Pak. Takdir nasi eta alus, urang takdir goreng. Iya, keur takdir goreng katamah hate goreng. Atuh di dituna ge tempatna ge nu goreng. Mana tempat nu goreng? Neraka teh pan keur nu goreng. Untung kasep gitu. Cek sah. Ulah sombong, da kasep ge geus kolot mah tuh tempora ruksak. Nu geulis ge ulah geumelis. Nah, geus kolot mah eta mah nya geulis teh. Kitab suci, bulan suci, tanah Bapak umroh, Bapak haji. Kamana Pak umroh jeung haji? Katana suci, Cep.
Lamun bener katana suci gugubug atuh ngaran suci teh ti ditu suci balik ka dieu kudu suci ulah endit katana suci ari balik jadi tanah ledok. Oce kumaha di Arab teh oce hajah ledok tah teh. Nah aya Haji Muhammad sugan aya Hajah Khadijah. Oh ieu mah teu sebut haji teh kuat ngamuk baeud haji burung gitu patut nepi ka parbut gelar nepi ka bebeakan jeung tatangga jadi pasea keur nanahaon kitu patut urang mah disebut nana pek disebut gerhana pek dileungitkeun nyebut ustad paduli teu bararutuh teuing matak bisi aya benuh hayang disebut ustad kok mere tah asli nah tong ngahargaan bisi kuring eueuh hargaeun tong ngahormat bisi kuring lain hormateun tong muji bisi kuring eueuh pujieun pan alhamdulillah dari jelema nu asa kepuji mah dibuat-buat dalam panggil buat lain dipuji jika nu setruk gitu patut jelema nu asa kepuji sok tempo da dibuat-buat adapun umum ngimaman al-baqarah sorangan alif lam mim geus cing ria teh atuh nepi ka dicacapkeun teuing dina hate mata kitab suci tempat suci bulan suci tanah suci kalima susuci ai susuci ku naon ku cai ai caina cai naon naon teh cek ilmu fikih naon cai mutlak teh cai suci sucikan da cai nama suci Bu di Garut suci Pangalengan suci Bandung suci Jakarta suci matak endit ka Jakarta tong ngagubug cai teh dia da ditu ge aya suci mah da ditu ku cai suci da cai nama suci nu teu suci mah naon bewer ibu matak judul lagi cai suci mensucikan caina suci ngan ieu tanu kotor matak sucikeun ku eta cai matak jelema anu kekemu ku cai suci kaluar teh ucapan nu suci teu nyigeung batur teu ngahina teu ngaledek teu nyaci teu maki teu ngarendahkeun ta eta wudu ieu mah wudu ku cai suci ai batur diomong-omong si eta mah ku ti kotok wuduna meureun well banget dibersihan ku cai suci atuh banget bersih lain glowing banget bersih lain lipstick banget bersih lain wedak banget bersih mah someah daredeh halus budi hade basa tah cahaya wudu teh eta marah maina ieu mah glowing hasem banget bayar heula Bang Emok ngarah terungsing ka itu tah eta oh ya tuh abah nu ngomongna ya sing saruci ku cai suci teh da suci men sucikan dan oke mah jarang aya nu nerangkeun jarang Mbak ku urang bae matak jalma teh ku salat asa soleh ku zakat asa soleh ibadah haji asa soleh acan jauh keneh si soleh teh kecuali lu nu boga RT ngaranna soleh deukeut tah ayeuna urang bagi ibu manusia kuring manusia bapak manusia kuring ge tapi sebenarnya orang can panggih jeung manusia teh. Irung manusia, panon manusia, ceuli manusia, suku manusia, awak manusia. Lamun bener orang aku manusia, gerak tempokeun sifat manusia. Manya aya sifat manusia babadum. Manya aya manusia teu kaopan, manya aya manusia geuleuhan, manya aya manusia ngaledek batur, ngahina batur, nu kitu mah lain manusia, Pak. Da manusia mah nyaahan, asihan, dedehan, lembut hate, boga riji disengsarkeun, peduli ka sesama, kakara manusia nu boga sifat kamanusiaan. Ieu mah wujud manusia tapi hayangna teh diadu domba nu kitu. Beres. Cobaan domba Garut hijikeun sakandang mote babadug gitu teh. Atak lamun aya jelema luhur ku ilmu tapi ngabadug-badug batur, hah domba. Kan sifat domba hayangna diadu wajar da sato urang manusia tong sok hayang diadu jeung batur da ilmu lain adukeuneun ilmu mah pigaweun lain haben debat digawe henteu yatim katalangsara miskin diarantep jompo diantep araaital ladzi yukadibu bidin fadzalikal ladzi yadul yatim eta ayatna nah anjeun apal nu ngabohongkeun agama nu ngantep budak yatim nu ngantep miskin saha eta tah ieu mangga emutan bapak kabedag meuli kopiah bapak meuli sarung bapak meuli koko aya teu inget mang meulikeun keur yatim sedengkeun ceuk ayat nah anjeun apal nu ngabohongkeun agama nyatana jelema nu ngantep budak yatim urang pisan
Bah, tidongkeun. Iya ayat. Haban we dibaraca ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika ladzi yad'ul yatim. Haban diomongkeun yatim, yatim eta gigireun masjid yatim kalaparan ku teh direret ayat nu mana nu dibaca. Ternyata bener urang nu ngabohongkeun matak aya hadis teu meunang nyebut munafik ka batur, bisa jadi munafik di awak urang. Teu meunang nyebut kafir ka batur, bisa jadi kakafiran aya di awak urang. Namun urang tara kafir, oh sok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jug hudang, leos kacai, dekul salat di masjid, tuluy wirid, kitu henteu. Ari kafir naon kupur, ai kupur naon cocok. Nah atuh teu hudang, teu init ka masjid, kacocokan ceulina jadi we budeg. Nya kafir teh lain batur. Bener? Lebok kayaknya tah. Well. Ya itu kafir murtad teh itu. Yahudi teh itu. Iya, Yahudi mah tah na awak. Yahudi mah geus sidik kitu mah beungeutna Yahudi, bebengokna Yahudi, nagarana Yahudi. Tapi kade sifat Yahudi aya di urang. Geuleuh aing mah ka Firaun, mah jeung geuleuh, pan geus maot, mah jeung geuleuh kanu geus maot. Deuk geuleuh mah kana sifat Firaun nu nyampakna awak urang. Ai Firaun teh osok sombong, kuring nanya, osok sombong. Geuning eta keur jadi bikang Firaun. Nuduh ulah nu jauh nyawang ulah nu anggang korehkeun nu deukeut bae cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana geura rampa awak urang saha sabenerna Pak. Tah ieu bapak hajat ibu hajat loba duitna loba ceuk saha ceuk nu lalajo da eusi hatena mah lungleng naha peuting ge loba bayareunana. Oh nu mana itu teh bapak hajat teh oh ieu loba duitna loba matak hajat ge loba matak na bedangdut ge loba matak loba upin loba tapi nah seseurian teh jiga ibu padahal ibu mah teu boga duit tapi nah beberapa katakan naon beban background teu mikiran kursi tinggal geek ceramah tinggal ngadengi hadroh tinggal ngupingkeun coba nu hajat kuring telat ge geus ngadeg-deg bebeakan teu tenang hate padahal duitna loba tapi nah teu tenang hate lantaran loba bayareun son kudu dibayar background kudu dibayar hadroh kudu dibayar kaasup ngadatangkeunana gerhana ge nuhun sateu acana. Saban-saban jelema loba duit dituturkeun ku kasusah jeung kabingungna. Saban-saban jelema teu boga duit bakal eueuh kasusah jeung kabingungna. Matak ketalung keneh teu boga duit eueuh kabingung daripada loba duit nyampak kabingung. Nya nu sampurna mah loba duit eueuh kabingung. Heeh, Pak. Jelema beuki beunghar beuki jelema beuki beunghar beuki loba kahayangna. Jelema beuki sangsara beuki leungit kahayangna. Matak nu jongjon teh lain nu beunghar, tah nu sangsara. Jongjon nu sang usum bangsa teu kudu aya ronda. Nah, eueuh paok ke. Usum tuyul teu kudu riweuh datang ka ustad nyieun tolak bala. Gemar pedang ayat kursi tapel kenal wang panto nu beunghar nu kitu sote sieun tuyul asup coba nu sangsara nyieun tolak bala henteu naha pantona ge rujan. Saking kunaon ku tenang nu sangsara ududna beuki merekna ge sagala rupa bus wen ustad ge beak ku si eta. Bako leg-leg Cisamsu Hakan teu puguh merek tapi teu batuk-batuk aja. Nu baleunghar areureun pan ngarokok nah sieun ponok umur tah lamun nu beunghar eureun ngarokok judul sieun ponok umur kuring nanya iraha malaikat asup kana Cisamsu. Matak sok Pak arudud deh kadinya lah. Ya mah kuat nu ngebul hiji-hiji acan. Nah teu ngarebuah. Sieun oh eueuh rokona jempe. Aya nu urang tah. Nya nu loba kasieun teh nu beunghar dan nu sangsara mah eueuh kasieun. Matak nu mahal teh lain harta, katenangan hirup. Matak lamun jelema beunghar hayang jongjon tuh yatim tulung miskin bantuan. Nah, jongjon dunya jongjong akhirat ngabungahkeun batur hate urang ge bungah ku bisa melaan batur. Matak ulah karunya kanu sangsara. Ulah watir kanu yatim, ulah karunya kanu miskin, ulah deuk dipikarunya mah lain nu miskin, awak urang naha mampu teu bisa mela, tah karunya mah ka diri sorangan lain ka ditu. Kaharti bahasa kuring. Kan bahasa kieu mah jiga pabaliu tapi ungeuk jelema teh.
Watirnya eta yatim, tong watir ka yatim. Watir mah ibu nah boga harta teu melaan ka yatim. Nu kudu dipikawatir lain itu Bu, awak urang nu kudu dipikawatir. Bener. Tuh, gitu hirup. Matak lalakon kahirupan manusia cicing dina alam kosong. Ieu nu datang, nu hadir kararosong, nu kosong mah babari di cician. Ngan lamun geus ngarasa boga ilmu, ngarasa pinter, ngadenge ceramah kuring, tanya hate eah-eahan. Mulem ceramah kitu aing ge bisa. Nah atuh lain ku sia. Teu kudu nitah urang. Jauh-jauh heuh Pak, kamayar-mayar di ongkoh. Matakna manusia mah kudu cicing dina alam kosong. Hirup manusia teu sampurna. Aya nu bisana ilmu ieu, teu bisana ilmu itu. Aya nu pinter hadroh tapi teu bisa ngahariringna. Aya nu pinter sholawatan tapi teu bisa kolna. Nah hiji barengan nu nyanyi jeung anu nabeuh bareng pan jadi genah. Coba sok nabeuh sorangan, nyanyi sorangan gar sok. Dumba, salatu bomba, moal teu rame Pak. Matak urang teh butuh ku batu. Nah gerahana ge butuh ku batur. Matak urang moal goreng jeung batur. Ibu ge butuh ku batur. Make tiung meunang, batur baju meunang, imah meunang, dahar oge nu melak. Nya cik urang ge, urang teh ngalibatkeun batur tuluy. Nah atuh bet goreng jeung batur. Make tiung meunang batur, make baju meunang batur, imah oge meunang batur. Nya Bu, ibu gering ditulungan, batur ibu hamil ge ku alus. Aduh, hamil ku batur. Iya, eta pengajian picalakaeun teh tah. Balik teh dia salaki bakal nanya paingan, sia jujurna mah bieu budak nu kadua beda irungna. Da eta nyebutna hamil ku batur. Dijebak teh ungeuk we, ampun. Jelema anu suci dina hatena dan nempo perbedaan teh indah. Panana gerhana mah beda pisan. Beda pisan abdi mah. Betul mah pan ustadznya diudang, digamis, disorban, heukeun. Teu nanaon, pek tuluykeun ngan ulah saban geureuh kanu kieu. Ulah, nah hanya ustad teu di kopiah tenang, tenang. Poe Senen teh modal keur Salasa, bawa isuk mah di kopiah. Ulah waka ganeng ayeuna. Ah, da bapak ge pan baheula tara salat. Geuning ayeuna mah daek tuh. Pan bapak ge tara ngaji baheula mah geuning ayeuna mah eudeuк tuh. Jadi jelema mah ulah waka nangtukeun poe ayeuna aya kana poe isuk. Dan geudahna mah teu di kopiah tong ganeng, tong ganeng. Tempo geus daekeun nu sameter dipake. Ngan ieu nu bakal ganeng, mun kuring datang ka dieu teh di kopiah. Nah, teh di kopiah, isuk diulem deui, tuluy di kopiah, leuheung di kopiah, anger moal baleg, Pak. Matak hayang kapake ku jelema mah hampura moal baleg. Keun dasar eta barareda, bae we da maraban hayam ge beda. Cianjur jeung Garut beda maraban hayam. Pan Cianjur mah maraban hayam teh bari nyanyi kur titit titit. Mata hayam Cianjur mah wah kongkorong teh tarik. Coba Garut, da kongkorong teh pondok, da eta dicarekan wae kur tetetetet, kur tetetetet. Bener hayam barang labok beuki usaha tara, bari gigireun aya minantu, mata isukna teh hayam teh teu kongkorong da dicekek ku minantuna. Maraban hayam wae beda. Sesebutan ka ustad beda. Lamun Banten mama. Mun kuring ceramah di Banten, alhamdulillah cenah mama. Sing teh mama naon? Mama Nana Gerhana Paranto Sumping. Oh, di Banten maka ustad teh mama. Cing teh rasaan mah aing macan kolot disebut mama. Matak di ditu geuning aya mama gupron gini. Anu makuli ngawangkung jeung cacing gini. Mama di Banten, geblus saya ke Garut, aceng. Eta bieu abdi ceramah di belah ditu. Alhamdulillah cenah ceng, Paranto Sumping, sanes Nana, sanes aceng. Nah, da aceng di Bandung jeung aceng di Garut beda. Aceng di Bandung RT Ibu. Anteurkeun cenah beas tuh ka RT aceng, aceng teh RT. Di dieu mah aceng teh ajengan, matak aceng Nana teu daek ka luhur panggung, abdi teh matak telat da eta manggilna aceng teh. Garut mah aceng, ten kuring mah ustad. Nya beda tina sesebutan ge. Coba lamun jelema teu silih hargaan moal teh silih kadek mah. Tah ieu ge pan aparat negara aya nu beda, aya polisi, aya TNI, barareda.
aya ustad, aya kades beda. Cari cing we dina tugasna. Ari polisi waweg daweg gede sora, ari TNI sarua waweg daweg gede sora. Nah keur nembongkeun alat negara, keur nembongkeun wibawa negara. Matak wibawa negara mah aya di polisi, aya di TNI. Matak toong polisi mah waweg daweg gede sora. Angkat tangan, sieun jelema. Coba lamun kukuring angkat tangan. Geus moal bale. Moal teu berketek teh eta penjahat. Ayo ku polisi mah angkat tangan, sieun jelema kabeh. Nah, waweg daweg gede sora. Datang deui upacara nempokeun sifat negara, apaan polisi mah bagianna hohoak. Bandungan upacara nu sok ngahoak polisi, Pak. Hohoak. Lapor. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-82 tahun siap laksanakan. Dijawab Gus Ahmad, laksanakan. Teka bayang eta polisi lamun jadi lebay atuh. Geus tugasna kitu geus moal bisa dirobah. Lol deui TNI, ari TNI nyiapkeun bendera, obano sangsaka merah putih. Orwot, rok. TNI mah coba lamun ku ustad kahatur kabeureum bodas. Yuk urang ngahormat yuk. Da lain fungsina atuh lain tugasna. Tah ustad engke tugasna dina ngadoa. Pangeunah ku ustad mah Al-Fatihah. Tuh. Coba lamun polisi bagian ngadoa Al-Fatihah, moal teh didagor malaikat mah. Ku sakitu weh geus jadi ilmu. Mata kurang pek silih hargaan dina profesi masing-masing, geura cicing dina takdirna masih. Ustad beda, bae atuh hargaane ku bedana. Dari ustad di urang di Indonesia beraleda tuh, Pak. Jeung moal mungkin sarua jeung urang Arab moal mungkin. Di Arab mah tarawih nu peueum 3 jelema daek nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba, kuat loba eta nu berjamaah tarawih, cobaan di dieu tarawih nu peueum 3. RW pangheulana balik teh tah. Moal teh isukna teh cek RW teh geus cenah ganti imam teh aing. Lila teuing teu ngarti ka kolot kitu. Da isukna teh masih digemok ulah dipake tuh. Lol we anu make tato, cenah dipiraku tarawehan rek eureun hiling ku aing. Dakul teh anu make tato jadi imam, nu dibacana teh Al-Ikhlas we. 23 rakaat teh ganti-ganti eta qul huwallahu ahad. Haben we eta. Nah, aya rakaat kaopat meureun hayang Anas, hayang level tinggi ngan poho deui, pan ngahoak da jeger nu jadi imam. Ka tukang, "Wios qul hu deui." Ibu-ibu keung, pan langsung mangawe lajeng. Eta rakaat 23 rakaat jam 8 anggeus pada ngagabrug kajen jeger. Wah, teu sangka maneh nu kapake macam HD. Nama ke jeung HD tereh. Matak besi di dia aya santri apal Quran, apal sababaraha juz keur tarawehan mah punten eta we juz ama. Ulah nembongkeun teuing hafalan juz Alif Lam Mim kumaha cek RT. Wah, heubeul euy. Beda. Ya, beda. Maca sholawat beda sanajan di NU da barareda. Ayo sholawat didangdutkeun. Sholatul hoho, salamul hoho, ala toha rasulil haha gitu. Ayo oge sholawat jadi es lilin. Allahumma sholli wa sallim ala. Tuh aya pan. Ayo oge sholawat bari hoak teh temen nu dihiras wae. Haben dititah dibere udud henteu. Matak sholawat teh kitu sholatullah salamul da bari aral meureun. Keun bae dek jiga dangdut, dek jiga es lilin, dek hoak tetap sama nu dibaca mah sholawat keneh sholawat. Nah ge jeung kudu pasea asa aing pang benerna wae atuh hirup. Dengekeun. Geuleuh. Matak pek silih hargaan. Geuna. Nyata mama ustad teh hayang ngulum ustad teh anu ceramahna nerangkeun tentang karuhun Jawa Barat, Abuya Muhyiddin ti Sumedang. Nyata mama hayang ustad teh anu sok bari sholawatan Kiai Haji Salimul Apip. Nyata mama ngulum ceramah teh hayang nu bari curhat Mamah Dedeh. Nyata mama hayang nu tandes Kiai Haji Aceng ti Garut. Nya. Ceng Mujib. Nyata mama hayang nu jiga ojek online urang. Rek naon deui hirup gumantung pamilih hirup. Anyata mama ceramah teh hayang nu lentong Aagim. Kana Agim melentong, Pak. Saudara-saudara yang budiman.
Alhamdulillah ya, alhamdulillah bisa hadir di Garut ya. Sangat bahagia bisa hadir jam 11 malam ya. Gimana lentong? Punya pesan moral ya terhadap jamaah. Tolong ya, tolong. Hidup ini harus banyak berzikir, banyak zikir hati tenang, kurang zikir kurang tenang, dan tidak berzikir tidak akan hidup tenang. Mohon maaf ini salah salah panggung. Harusnya Nana bukan Agim. Jadi bisinu hajat lieureun ka mana amplop keluar. Agim balentong. Mama ngulum cara mate hayang nu bari nyanyi oma. Daroma irama dakwah sambil bernyanyi. Kumaha aki-aki di dieu. Dakwah teh bari nyanyi teh. Pidato teh bisa atuh dakwah teh bari nyanyi. Mana nyanyina eta sampai magrib. Niupan mik. Baletup paneli ngeling umat muslimin muslimat hayu urang berjamaah salat subuh gitu. Teteh dakwah aki-aki 6:30 can aya nu ka masjid pan umumkeun falawargi sadayana waktos parantos 6:30 engal dihaturenan ka masjid bilih maot enjing eling umat nepi ka jam 7 teteh eling umat nepi ka poho teu magrib si eta keun dakwah cara aki-aki mah kitu. Ya beda-beda lamun teu bisa silih hargaan perang antara urang jeung urang perang bahasa jeung bahasa perang agama jeung agama akhirna Islam ragrag darajat nu katempo ku batur gurgerna lain nu katempo rahmatan lil alamin. Ade sadel teh kela jam sabaraha nu aing yang balik jauh Bandung teh 5 jam teh dieu teh sangkleng atuh da ngayakeun ceramah jam wayah kieu. Jeung capek, jeung lapar, jeung lungse. Kumaha, Pak? Naonna? Apaan Bapak mah lain nu hajatna? Lamun ngomong tos disayugikeun cek nu hajat percaya ari cek Bapak teuing setengah hate aing. Ieu teh dina raraga ngahitan. Bener Bu? Berarti anu hajatnya boga budaknya. Ada teu mungkin nyunatan akina atuh. Akang teh gaduh murang kali, ibu gaduh murang kali. Tah, urang syukuran cenah euy dina ngahitan tuh nyunatan. Ngan kuring deuk ngalalakon samemeh aya budak teh, ibu jeung bapa heula ngahiji, kakara boga budak. Di mana budak ngaranna ge jelema, ai jelema teh marjal tina beuteung emak. 8 bulan dikandung nu ngaran budak kumaha cek ilmu kolot sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sang koceak sang budubrak ripuh ngandung ripuh nangkuban suksin bitu nyengigir suksin bahe nangkerik sadekan eungap deuk teu eungap kumaha atuh budak karek 4 bulan bebengok bapak geus naik kana lalangit menerkeun kenteng. Sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa tah 4 bulan teh mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik pang nyeri-nyeri nu karasa ku ibu dina usia sabaraha taun dina sabaraha bulan 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik guguri nyelan didinya Pak awewe mah butuh perhatian matak omat kalalaki ulah sok mangbegerkeun nalika pamajikan keur ngiram. Aya teh geus eueuh euy. Ek teh hirup keneh geuning. 4 bulan. Dina 4 bulan eta Allah niupkeun. Ditiupkeun ku Allah teh. Naon nu ditiupkeun? Tah, awak ibu lain nu ibu, awak bapak lain nu bapak, kabeh ge nu Allah wungkul. Naon nu aya dina awak urang lain nu urang? Nu Allah. Mana bukti? Sok nyanyi. Wujud ki demba, tung ting demba, tung ting demba, tung ting demba, tung ting demba, ba bom ba bom ba,
pang pang domba pak tung ting 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 domba ba bo ba bo ba ba hadroh ieu jeung ieu da alus ieu tuh nah penyanyi naker gitu bari ieu mah teu hamur parab. Ya mah 15, aduh 15 piringan, ieu mah hiji we ku sorangan. Tuh, di dusan saware. Heuh nuhun usulna. Jiga heureuy teh kuring teh, padahal mah nyata. Ti bahasa wujud kidamba komo khalafatul hawadisi daku Allah teh ditiupkeun ka awak bapa Allah nyiptakeun ceuli pancan ngadengi keur orok mah Allah nyiptakeun panon can menempo Allah nyiptakeun hate can aya kahayang Allah nyiptakeun sirah can boga ilmu. Bener ditiupkan we ku Allah teh nyiptakeun ceuli jeung pangdengena tuh jadi ngadenge diciptakeun we ku Allah teh panon jeung panempona basoro tuh panempo teh lain urang ternyata nu Gusti pangdenge lain urang ternyata ti Gusti kahayang lain urang ternyata kahayang ilmu ge lain urang ternyata nu Gusti matak naon disombongkeun ce teu goblok naon-naon euy hirup teh sadio aing mah da lain lalegeg segala teh geuleuh ceuli diciptakeun can ngadenge mana bukti orok sok orok ganeng kepret ha saking gitu ngadeng coba aki-aki hoak ganeng aki-aki naon nenek boga ceuli can ngadenge ku Allah sam'a dibikeun pangdengena boga panon can nempo maka ku Allah ditiupkeun basoro panempona boga sirah can boga ilmu maka ku Allah ilmu dibebeskeun boga bibir can bisa ngomong maka diciptakeun kalam matak capetang lain urang tapi capetang pamere Allah panempo lain urang tapi panempo pamere Allah pangdenge lain urang tapi pangdenge ti Gusti Allah matak meujih manusia ngahambakeun diri ka Gusti Allah mata kupur kacida lamun pamere Allah digunakeun dina jalan setan ai jalan setan panon pake popolotot bibir pake ngomongkeun batur ceuli pake ngaresep ngadenge gosip nah ada Allah menyiptakeun lain eta darenge nusok ngagibah denge samemeh bengok sia teh udah nusok ngagibah mah saking batur loba nu nyeri hate 1000 jelema 40 jelema nyeri hate ku bibirna tinggal tungguan bibirna leungeun tutunyuk wae ka batur tinggal nungguan ka nyeri batur leungeun tutunyuk tinggal nungguan ka nyeri batur bebeja ka Allah Gusti nepi ka nyeri-nyeri teuing abdi ditutunyuk ku bebengok leungeunna nah cokot tanagana suku nganyerikeun batur tujah tejeh kana bujur batur tujah tejeh kana barang batur tinggal cabut we ku Allah teh tanagana pan jadi lumpuh pan sampurna bengok kempreng lumpuh ceuk urang ge Allah mah maha sagala-gala keur ngeureunkeun kamaksiatan jelema eueuh deui ku panyakit matak jelema nu geuring teu doraka naha gering nu ngomongkeun batur ku sabab gering pan eureun ngomongkeunna kalak aloh terus tujah tejeh pan eureun tujah tejehna naha dicabut pan tanagana pan teu bisa tujah tejeh matak lamun aya salah ke sok tujang tajong kana bujur ibu katingal tumuan geus kigituan tinggal bikeun bujur ibu sok tejeh deui mah teu jadi Allah mah ngeureunkeun manusia cicing dan doraka eueuh deui ku panyakit. Ngeureunkeun jelema boga harta tapi sombong, kumaha cara ngeureunkeun dibeakeun. Mata punten jelema beunghar sombong nungguan beaknya. Jelema nu boga ilmu tapi sombong ku ilmuna, tungguan we hancur eusi hatena sehingga ceuk hatena ha aing teu boga ilmu tapi eueuh nu ngadenge tanya we hate sorangan. Domba ting dongkeun. Sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan majokolot, 8 bulan ngorak deui, 8 bulan sangkot ceak, sang gudubrag, borosot budak ka alam dunya guyang getih nu ngaran inung, raga hampir papisah jeung nyawa, maot pingaraneunana, matak doraka nu pangbadagna, punten lain jinah, lain judi, lain maling, lain mabok, tapi dosa nu pangbadagna nalika inung nyeri hate ku ucap jeung bibirna. Tara mabok, tara judi, tara
osok salat, osok tahajud, osok lamun kolot nyurucun cai panon lantaran nyeri hate ku lambay urang, ku biur urang, ku tingkah urang, salat nu mana nu ditanonkeun ka Allah taala. Sabab jelema salat teu mungkin ngaledek indung, teu mungkin ngahina bapa. Sedangkan nu ngaran cita-cita sakitaban manusia hayang boga anak. Bener tuh Bu? Ari kahayang teh hayang boga anak soleh, ari kahayang dibikin ke anak, ari urang teh soleh-soleh. Ai hayang boga anak soleh mah atuh contohan ku urang. Tong pasea hareupeun anak. Ieu mah aya ka amak ka pamajikan. Bandungan jang anggap maneh wasit deuleu ieu. Tos nu rada gelo jelema teh. Matak lamun aya ka amak ka pamajikan datang anak, si ku bapa mah atos jempe. Naha aya anak. Nya ketang jempe api-api. Budak geus eueuh, jemel deui kumis tuluikeun sesok. Tong pasea hareupeun anak sabab inung bapa adalah contoh, anak sebagai saksi. Nah, matak lamun hirup budak hayang soleh, contohan ku inung bapa sing soleh, maka budak jadi nyonto ka inung ajeung bapa. Tong disingsieunan budak teh ibu. Ieu mah budak ogok wae. Salaki ditejeh ka handap kana risbang. Atuh salaki teh geblus kana jero risbang. Kakaut, kaut. Kumaha ceuk pamajikan, tah nyai ulah ogo wae aya jurig keur kakaut. Akhirna bapak kasigeung disebut jurig, nolol ti handap. Eta ceuk budak ieu mamah jurig teh. Atuh nepi ka detik ayeuna budak jadi boranganna diwawuhkeun ti baheula jeung bebengok si eta. Yang bebengok jurig. Kadua, katilu, urang mah kadang-kadang ngadidik budak teh pedit. Mana bukti? Eta pendidikan urang. Ai boga dadahareun teh tong diameng keluar bisi batur hayang maneh can seubeuh. Nitah naon eta, Pak? Nitah pedit matak paingan geus jalbrug na teh Jakarta sodakah tara. Kumaha sia? Si horeng pendidikan indung, pendidikan bapa. Sedengkeun doraka nu paling hese. Dosa nu paling hese dihampura adalah dosa ka indung, dosa ka bapa. Indung ridho lapar, bapa ridho lapar, melaan sebuah anak. Inung ridho teu boga imah, melaan imah anak. Inung ridho jadi TKI, inung ridho bebedug macul, inung ridho pepelakan, geus jadi duit mah diserenkeun ka anak. Matak judulna inung bapa beunghar anak jadi raja, tapi anak beunghar kadang-kadang inung bapa jadi babu. Bahasana ge fala taqulahuma uff. Artina nu ngaran budak menyebut nyebut ih, nyebut oh wae ulah komo ngahoak. Eta nyebut ih, wae ulah komo hohoak. Mataksa nyerina ibu ngalahirkeun, nyeri. Palebah mana nyerina? Indit ke rumah sakit, budak teu kaluar pan dokter nyokot gunting, krek digunting. Tuh nyebutkeun krek. Coba ieu bapak-bapak nyebutkeun krek kieu we. Hayang diguntingnya. Teu ngarasakeun digunting atuh da bapak. Ibu mah pan ngarasakeun budak hese kaluar digunting, krek dibedol ti jero budak kaluar. Geus dibedol asupkeun deui leungeun dokter ka jero. Dikual-kual bisi balik teu kaluar. Geus kitu teh teu eureun asupkeun alat pensteril kandungan bisi aya kokotor di jerona. Double 3 ka nyerina. Sanggup teu bapak di kitu-kitu. Lalepkeun lah. Moal sanggup Pak. Mataku Allah dihargaan jasa ibu umaha inung kakara bapak menilainya hiji abuka inung tilu bapak hiji keun bae nu tilu bisa sampurna ku hiji ulah rasa maneh ibu jago tanpa salah. Inung mah umaha bapa mah abuka ngan hiji inung darajatna tilu bapa mah darajatna hiji tapi nu tilu teu sampurna tanpa nu matak anggar ibu teh butuh ku lalaki ngan ku sabab tilu jeung hiji maka lalaki mah wowog dawog gede sora bapa polisi bapa TNI di luar maung dadi imah mah atuh ucing meunang ngamania. Sok di luar mah bapak polisi teh maung Pak, bapak TNI maung datang ke imah dihoak ke pemati mana telat, punton. Sabab darajat ibu-ibu mah tilu inung, bapak mah hiji sahebat-hebatna bapak ku ieu mah di kolomoh tah. Situ percaya mah. Nya Pak Hajat, keung we anger. Tah nana gerhana jago ceramahna beung kada tuh datang ke imah borora ceramah karek assalamualaikum ke kumaha cepeng ganeng mun kanu kieu pamajikan urang duit sanasi bae jeung eta asli
Tuh darajat inung teh ieu umaha 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 kakara bapa mah hiji inung 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 kakara bapa matak nu wajib ku urang disanjung dipuja-puja didama-dama indung bapa inung wani lapar melaan anak inung wani teu boga imah melaan anak inung wani sangsara melaan anak inung bapa beunghar anak jadi raja tapi anak beunghar kadang-kadang inung bapa jadi babu. Keneng gugu titah inung nyai pangumahkeun wadah siap pangnyeuseuhkeun oke. Seuseuh tu baju siap tak kudu kitu keneng denge sia teh denge ai ku inung di titah hararese ku kabogoh garcep nyai ngumah pada engke atuh mama kumaha cek kabogoh nanti ketemuan di makam jam 7 oke. Budak haram jadah ari ku kabogoh dae ku inung rada mumul jeung rada hese na memangna kabogoh gableg jasa naon ngaruksak wungkul bobogohan. Asli ngaruksak wungkul bobogohan matak lamun di dia aya budak awewe diajak bobogohan tong daek mun diajak kawin hayu. Gas leutik keneh maneh teh bebenyit pake jeung gas hayang kawin teh harga token ge can nyahoeun budak ieu. Wow eta kena kawin ieu budak leutik gas. Aya nu ngacung nini tuh. Asli sok pikir bobogohan jeung anu heueuh geus kawin mah apal harga beas harga token jangar mana bukti eta korban wungkul teh. Keur bobogohan mah duit 10.000 ge mah we nu penting kita berdua pret wungkul nya mak ini-initan mau motor butut beberek-bekan curug hujan dorong kuduaan keur bobogohan kumaha nyebutna iindiaan coba geus kolot dibonceng ku motor butut pan ngagajleng motor dijejak ganti cek aing oge atuh. Lamun apel ada teh manis enggak ada juga teh aja kumaha cek bebongok lalakina biarlah teh aja kan manisnya ada di kamu. Coba geus kolot kieu teh manis eueuh gula nah ka mana duit kamari ku atuh beli gula-gula acan tuh geus kolot mah nya. Matak bobogohan judul lagi wawadulan nyaah nage nyaah wadul matak neng teh ulah katipu pelnung beteung ini terus itu matak loba budak aya di Soloka Gusti nu agung loba kejadian serupa kitu matak puntennya ibu puntennya neng ulah gugu mah indung gugu mah bapak bebengok kabogoh mah can akade ka mah tong hayang ngugu ka si eta duli kasiniran oi. Aing ini aral tuh dah. Ieu mah papagah keur neng, ulah katipu ku bibir lalaki, lalaki mah gombalna beak ti karet. Aku cinta kepadamu. Insya Allah sampai mati. Geus sing kayo datang awak bekah mah loba nu salingkuh geuning. Paradul wungkul lalaki teh. Matak budak nu soleh simpulkeun saha atuh budak nu soleh? Budak nu soleh teh budak nu surti ngarti kana jasa inung bapa, maka hirupna di dunya teh berusaha ngabahagiakeun inung bapa. Mun anak ngabahagiakeun inung bapa, Allah ngabahagiakeun dirina. Anak nyarenkeun harta ka inung bapa, maka Allah nyadiakeun harta keur anakna. Allah alus ka inung bapana. Allah nyiptakeun kehalusan ke anakna. Ternyata harta, bana, puraga, denda, kalungguhan mau pengaruh hirup, segala rupa penghormatan lain menang urang, tapi aya inung urang anu berkorban ka Gusti Allah, ngajerit Gusti salametkeun pun anak, rezekian pun anak, sehatkeun pun anak. Cagerna urang, bagjana urang lain karena urang, tapi aya nu nyuruh cucai panon tengah peuting saha eta indung jeung bapa urang. Indung hiji budak 7 nu 7 kapiara, tapi budak 7 ngariung hayang miara kolot nu hiji can aya sejarah. Anger we kahalangan hayangnya kolot teh ku bebengok pamajikan. Boga duit 5 juta. Ka mana tilu ngan saukur 3 juta? Nya tadi bikin kasih imah molor jeung itu. Nya. Mata ibu nyeri ngalahirkeun nyeri, tapi sanyeri-nyeri ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun naon? Nalika anak pani hohoak jeung sesetak nyeri weh teh ibu. Curujut cai panon nyeri ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri nalika anak hohoak ka awak ibu. Mun bisa mah neng teh sanajan urang bener kolot nu salah ulah nepi ka berdebat jeung kolot sanajan salah. Dek salat, dek zakat, dek saum, dek ibadah haji ditolak teu ditarima lamun inung bapa nyeri hate runtag awakna sehingga mangaruhan kana ekonomi teh. Hirup teu neut paeh teu hos kaluhur teu akaran kahandap teu
kaluhur teu sirungan kahandap teu akaran boga harta teu geunah di dahar boga gedong teu geunah di cicingan boga mobil teu geunah ditumpakan geura balik aya dosa ka indung ka bapa nu can bisa minta hampura matak dosa nu pangbadag-badagna adalah dosa ka indung bapa matak budak nu soleh teh budak nu surti ngarti kana jasa indung birrul walidain sing harade ka kolot. Baheula ibu keletik minta duit ka kolot teu mere kunaon ku teu boga. Ayeuna ibu geus boga duit hayang mere duit ka kolot ibu ceurik nama gejeng ceurik kolot geus eueuh ruku padung rap lemah katuruban taneuh beureum ngoceak partan jagat ngajarit martan langit ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur matak lamun deuk nyaah keneng ayeuna anterkeun ka hayangna tanya ka resepna moal rugi beak sarorog sawah urang juga makeun nu kaya kolot engke mah geus eueuh mah boga roti boga kueh boga baju anterkeun ngan sakadar bisa nyaksian tuh aya tutunggul anu ngajentul tetanggar anu hempak berbayar. Ya. Woi kebrok oi. Asli eta teh omongan kuring teh asli. Naha urang hirup teu maju, naha urang teu beunghar, naha urang ekonomi seuseut, naha warung ukur hutang, naha tani ukur daki. Tah punten naha ilmu teu manfaat, hampura urang mah minta doa ka batur ka kolot diliwat. Ka batur minta doa teh doakeun abdi, ai kolot punten ge cadu. Hayam sia mah. Salil ai ka batur pupuntenan ai ka kolot selegeun eta kolot cicing gigireun kabina-bina hirup. Tong kitu utamakeun mah kolot urang. Ibu meuli sate 20 pantara di dahar kabeh bawa ka imah 15 dahar 5 cing teh bu naha bet nuang 5 15 dicanak ka bumi inget ka anak teu eta kolot meuli sate 20 dibikeun ka anak 15 manehna 5 mun ceuk urang melegleg ku sorangannya kunaon bet kitu nyaah keneh ngarasakeun laparna anak katimbang lapar dirina Matapun dan kuring inget kana lakon eta ayeuna teh bu hajat abdi moal tuang di dieu nah inget ka kolot deuk dibawa we sabab lamun dahar di dia sate paling 2 siki digubung mapan 20. Bisi abdi tetuang di dia eta teh hate keur inget ka kolot. Era lamun urang dahar di nu hajat jeung sate sedengkeun kolot urang jeung hulu peda teu ridho matak deuk dibawa. Init-initan indung jeung bapa anak teu milu da ngaji teh ujang tong milu ka emak ngan emak janji hayang dikirim naon maneh ku emak goyobod comro misro pan meuli di jalan goyobod comro misro bikeun ka anak mamah bade ieu comro moal jang emak mah geus seubeuh padahal kekerbekan beuteungna Pak teu wani nyongcai kadaharan anak melaan beuteung anakna bener Tama kuring inget kana lakon eta sagala ditawarkeun deuk comro deuk goyobod deuk misro abdi ge tadi Pak abdi rek ka Garut doakeun heueuh cinta ieu bapa hayang dikintu naon ku abdi cenah moal da maneh teh balik bakal subuh Indomaret bakal tutup Alfamart ge bakal tutup ngalamun keukeuh maneh hayang ngirim ka kolot sadiberena kuno hajat cing teh arek bapak cau di mana cenah anu pengajian teh di Garut acara naon nyunatan cing teh arek cau po cau Garut teh moal teu galede tapunten nu leutik mah tong diasupkeun cing teh arek bapak wajid aduh Garut mah terkenal dodolna jeung wajidna kareueut isuk di daharna jam 8 beurang jeung cai teh mangkaning kolot urang geus ngomong lamun eueuh aduh aing dicarekan tulungan nu hajat atulah tulungan lah neangan lah arek cing teh abah bolu komo we cing teh rek nu masagi rek nu buleud dua nana cing teh arek abah kiripik da abah mah cenah wahuntu ge alus keneh padahal yusuna teh 87 Pak tapi waosna teh kuat keneh gitu arek cing teh kiripik komo heuh mawa we naon nu aya kerid ku maneh tadi teh kitu saking kunyaah ka kolot heuh da wayah kieu mah balanya ka mana ka pasar nutup nya wayahna we pahajat ai kamari cenah maneh mawarangi nang ti mana ti Tasik ai mawa samangka tati Cirebon ari mawa stroberi Ciwidey ari mawa peuyeum Bandung ari mawa wajit Cililin tah ari ayeuna cenah ti mana ti Garut deuk mawa naon cing teh Pak kumaha diberena we nah da cenah Garut mah pang loba-lobana bapa ge nyaho cing teh naon wae dorok-dok Garut burayot Garut doma Garut jaket kulit Garut jeruk Garut tak urang mah teu percaya saban-saban kuring ceramah ka Garut can pernah aya nu mahanan doma matak tong waradul maka jeung doma Garut geuning teu mere
Tak urang malah mun teu ngajingjing doma teh engke pun bapa ngomong, "Ti Garut maneh?" "Heeh." "Nah teu mau doma." "Pedit Pak urang ditu teh kitu we urang mah." Aduh. Menang we abdi teh duh sabaraha jadwal cenah maneh teh 4. Aduh cenah 4 mah meureun mobil teh heurin. Cing teh naha? Oh dus 4. Tah itu teh karek 3 tah 4 ti dieu. Matak abdi mah dus 1, dus 2, dus 3. Tah eta teh nyiapkeun pulpen itu teh dina mobil teh. Dus 4 deuk dicirian. Pan eusina teh sok beda-beda tuh. Matak lamun mawa 4 dus teh pun bapak geus apal bener maneh jelema jujur paingan jadi ustad nah cing teh bapak jujur nyebut 4 jadwal teh bener we 4 dus matak lamun ti dieu teu mere teh dianggap pembohong abdi teh Pak. Matak eta mah Pak Hajat wayahna maksakeun neangan dus. Mangkana geus apaleun 4 jadwal itu karek 3 aduh aing mah ti dieu aduh bingung balik euy. Wayahna ah. Kira-kira naon bebaskeun lah pokona. Nu penting aya. Hoream disarekan ku kolot. Nah, teu percayaan urang jadi penceramah kolot abdi. Nah, di kopehan teu, di sorban teu, kade cenah belegug maneh teh ngomong deuk ceramah tapi ngadon ulin tapi si kitu. Ai kitu mah aya dus henteu cing teh bah abdi teh ceramah. Mana cirina eta dus? Kakara percayaan. Matak lamun eueuh dus teh wah beak dicarekan. Saking ku anak kudu hade ka indung bapak nepi ka anak kudu apal. Naon kebiasaan indung? Rup ku padungrap ku lumah tatu rubanten beureum indung bapak geus maot kaduhung kaliwat saking boga duit hayang mikeun tapi teu bisa merekna, boga baju hayang bikeun tapi eueuh nu makena, boga imah hayang nyieun tapi eueuh nu nyicinganana. Matak pek mungpang meungpeung indung bapak keur aya sugemakeun ti ayeuna Allah nyugemakeun urangna harta serenkeun ka ditu ka indung bapak Allah nyadiakeun harta keur anakna. Matak kabahagiaan urang teh tergantung alus jeung heuteuna kanu jadi indung. Geus ah ripuh euy. Panon geus belel atuh. Tetempuan geus rada ruam teh. Sing sarehat sadayana panjang yuswa parak milik deukeut rezeki anggang balai. Doakeun Pak Ustad, Pak Kiai, Pak Ajengan nu aya di tempat ieu sing panjang yuswa. Rumah tanggana sing sakinah mawadah warahmah. Malahan para ustad, para kiai teh sing balaleunghar. Beunghar dunyana, beunghar eusi hatena. Ibu ge doakeun sim kuringnya sing salamet lahir batin dunya akhirat. Doakeun Bapak Hajat, da ieu teh modal gede. Muga-muga we modal gede teh sing digentian ku Allah nu leuwih gede. Ngan lamun memang mah modal teu balik deui keun bae anggap sodakoh. Teu nanaon. Ibu sim kuring atas nami Nana R Gerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana para leun anu kasuhun waninggalih nu dipamri hampura anu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning endria labana kasalemetan lawangna kabagjaan kembang sedetik senebaran sari tutup lawang sigo taka aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.